Hai, kamar ya pemajikan ya. Jawaban ke percuma anjing, unian kopi-kopi acan. Hei, kamu minta kopi ya? Naon sih si Abah sakogorokan bae teu puguhna Ya Allah, emang. Isin geus ngomong. Si Abah hayang ngopi, ieu ge pamajikan nu kahiji kaduan teu balalan dari ngurusan si Abah. Ih, parangsa, iya abahnya gariung, aki-aki genyi dan kopi bae. Geus atuh nyenangkeun ka pamajikan ngora. Angna kumaha? Kan di harta loba teuing ieu. Mana Bro di buktinya, juru, Abah? bro di panto, pabata ke tengah imah runtah. Atuh runtah mah teh jadi bisa pakai make Bisa. up, bisa pakai something. Gandeng eta si Abah tah. Ih. Dengekeun heulan. Salaki tah ngomong tah. Ih, salah kiki mah kuduna ieu urang teh. Kuduna di make up supaya ganteng. Pan urang juga cantik. Duit nang di mana nya Abahnya? Makanya Eh, Abah, kasep insaf, na Pak. Abah. Ngajual kongkorong tuh, ku gandulna bae, ke gandulna menang sakitu mah. Tuh. Dibagi-bagi, Bah. Dibagi-bagi. Katiluan. Katiluan kaupatan. Heh. Apaan sama? Parangsa, rayuan Alah. Aya kopi. Bah, Aya si kopi. Abah make pelet naon sih? Ah, salah laki. Hayangna kanu ngora bae. Hayangna kanu kadua. Anu kolot teh diopen-open Abah. kolot mah kurang. Ojek saha? Kurang. Kurang naon, segala-galanya. Abah? Kurang. Sarua bae dibagi. Ulah kasih ya, ulah kasih ya. Ulah kasih ya. Kagehan, Ojek sahabat di putih kagehan. bohong hiji. Yo, kongkorong dijual yo, kongkorong dijual. Hei. Abah kerja geus nikah Ah, anak malikeun kongkorong. Abah. Balikan, Ulah bae ieu makan jeung kolot banyak. kongkorong. Rejengan, rejengan. Ulah dibikin kanu kolot jeung kanu ngora, Bah. Jeung nu ngora. Aduh ke Bisa ieu duitan hangga adukeun mah. adukeun. Janji geus ngawinkeun nang hareup malikeun apansa. Ieu ge jengit Arek malikeun mobil mana baku bau sampai ka ayeuna. Geus urang ayeuna teh. Rum. Ya tamu. Kak. Naon dia? Perlu. Bro naon dia? Nah, aku mau sekolah ya. Saha? Video, bos video. Oh, enak gitu. Perlu ke anak. Terus? Pokoknya ngawin deh pokoknya mah. Kudu jadi ya pokoknya mah eta mah. Pak. Ya. Hei. Kak. Ya, ya. Nah, hei. Hei. Hah. Untuk jadi mah. Ya gitu banyak. Ya oke lah. Aduh. Abah ki dilhayang anak kaula ye. Yang ora kena anak kaula mah waduh kumaha nya ye. Ah, arek ngadatangan abah bae lah. Anu di kebon teh kana abah lah, bade minta tulungna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah. Waalaikumsalam. Saha?
Abah di luhur yo. Oi, ini yuk. Yuk. Bah, kerenaan bah di luhur. Iya, ngalah daun. Malah daun naon? Ajeng sayureun. Oh, sayuran. Oh, Aya naon? iya anak ya mau pada iya abah. Aya naon ieu? Iya ya cenah aya peryogi abah ya. Oh, oke ke Abah turun. Aduh, turun tangkal udah nyeri cangkeng. Iya, tamu deh. Aya naon ieu? Aya peryogi bah ya. Bah, punten dinya ieu anak bade iya ka abah. Anu peryo anu hayang-hayangeun cenah ka ieu anak. Tadi teh setuju. Iya. Saha? Eta Abah Kidil. Nu ieu anak buahna. Waduh, eta mah musuh Abah eta mah. Oh, Hayang ka dieu. Maksa. Wah, abi teh setuju gue. Oke, tenang. Ah. Masalah si Kidil mah. Aya Abah, Ya, ulah sieun. abi percayakeun ka Abah. Sal nengna sabarnya. Kurang ajar ngelawan ka aing. Mana teh Kidilnya? Ngelawan ka aing. Nang tangan jasa ieu mana Kidil? Bangsat doang ya. Ngelawan ka aing si Kidil ya. Mumpung can keluar. Nah, tolong mah. Anak murid mah. Aya minta bantuan mah. Pangetakeun si Kidil. Awas nang tangan jasanya, ka acengnya. Kidil, keluar. Kidil, coba dia keluar. Hah? Aduh, digegor sebanya. Hah? Rasa aku dia balas nih mau kuenya. Awas ya. Tenangan ya awalnya. Iya boga anu angin puyuh. Awas.
Aduh, nama. Dekat tandangan kau yang aduh. Aduh. Mak! Bantuan, Mak! Malampir! Aduh, aing elek gusi-gusi. Ngelawan ke aing ngeboga angin puyuh. Minta tolong kasih Mak ya. Mak! Tolong, Mak! Aduh, dipanggil anak gua ini.